Sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abi Tholib kakasihna saderek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba pendeta Yahudi sarta pendeta Nasrani nu teu pangjeng Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalma moal nyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngiberan sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman kana bingangkeun panutan lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang ka unggal negari kauntunganna dibagi istri jenengan Khadijah putra Khuwailid katelah nupang beungharna di Mekah kana bika langkungnya Siti Khadijah masrahan kana barang dagangan maesara nu ngarencangan kana bipurah nyarengan kacarios maisarah teh loba pamendak nu aneh ciciren Nabi nu soleh matak ngaherankeun kabeh tatangkalan uluk salam mega bodas sok mayungan jeung aya cap kanabian dina salirana pisan pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah akhirna Siti Khadijah kana bimundut ditikah harita yuswana Nabi
salawe taun kawarti ngadak sugih mukti tapi ambah sae ati karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi.